Wilujeng patepang deui masih materi ngeunaan sisindiran. Anu baris dibahas ayeuna sisindiran anu kadua nyaeta rarakitan. Upami sataacana urang tos ngabahas paparikan, ayeuna urang ngabahas rarakitan. Rarakitan asal kecapna tina rakit anu hartina ulang atawa diulangi. Jadi aya kecap anu dibalikan deui atawa diulang dina unggal pada lisan atau dina setiap jajaran. Contona nu kahiji, sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan, sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Mana anu dibalikan deui? Anu dibalikan deui nyaeta kecap atawa kata anu mimiti dina jajaran kahiji. Di dieu aya kata sapanjang. Dibalikan deui atawa diulangi. Di mana diulangina? Di jajaran anu katilu. Di dieu aya kecap sapanjang. Teras di dieu aya kecap moal weleh. Dibalikan deui dina jajaran kaopat moal weleh. Tapi saleresna mah tiasa mung sakata, tiasa sakecap anu diulangna teu kedah dua oge teu nanaon. Misalna ieu sapanjang jajaran kahiji sareng jajaran katilu sapanjang. Moal jeung moal. Teras dinu contoh nu kadua aya sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun awak. Sing getol neangan elmu nu guna dunya akhirat. Di dieu oge sami aya kecap anu dibalikan deui. Kecap sing dina jajaran kahiji dibalikan deui dina jajaran katilu, kecapna sami nyaeta sing. Teras dina jajaran kadua aya kecap nu guna dibalikan deui dina jajaran kaopat nu guna. Sedengkeun upami ningali tungtungna ieu sami sareng paparikan. Tungtung jajaran kahiji sami jeung jajaran katilu, jajaran kadua sami jeung jajaran kaopat. Hayu urang tinggal ayeuna cirina. Ciri rarakitan nu kahiji aya kecap anu dibalikan deui sagemblengna atau seutuhnya. Jadi sarakit-sarakit atawa sapasang-sapasang. Kecap anu mimiti dina padalisan kahiji dibalikan deui dina padalisan katilu. Kecap anu mimiti dina padalisan kadua dibalikan deui dina padalisan kaopat. Ku ibu ieu tos dicirian supados gampil. Oh ieu anu dibalikan deui teh kecap sing jeung kecap sing. Kecap nu dibalikan deui kecap nu. Terus nu kadua ciri rarakitan teh ciri sejenna mah sarua jeung ciri dina paparikan. Jumlah padalisanna sarua aya 4. Sami nya padalisan hiji, padalisan 2, padalisan 3, padalisan 4. Teras suara tungtungna oge sami miboga pola abe-abe. Di dieu aya mu, aya a, aya a. Bunaha ieu mah tungtungna a sareng k, tapi ieu mah a sareng t. Teu sawios, nu penting mah masih keneh sasora vokal. Jadi misalna ieu nu disamikeunana aya huruf naon? Aya huruf a jeung a. Jadi tiasa wae eta teh hampir mirip suarana. Penting suara vokalna sami. A sareng a. Upami misalna hoyong sami pisan sapertos anu ieu mangga disamikeun mu sareng mu. Jadi tiasa samina teh sami persis atanapi hampir sami. Misalna ningali tina suara vokalna. Upami suara vokalna a ieu sami a berarti dia oge sami a. Suara vokal teh nyaeta a, i, u, e, o, e. Dina basa Sunda nambihan 2 janten aya 7. Teras ciri rarakitan nu sanesna sami aya cangkang jeung aya eusi. Jadi sami di dieu jajaran kahiji sareng kadua disebutna cangkang, di jajaran katilu sareng jajaran kaopat disebutna eusi. Janten upami tina segi bentukna secara penulisan rarakitan hampir sami sareng paparikan nya. Sapertos kieu nulisna aya 4 jajar. Tapi emut anu ngabentenkeun dina rarakitan mah aya kecap anu dibalikan deui. Lamun aya kecap anu dibalikan deui dina jajaran kahiji sareng jajaran katilu, teras dibalikan deui dina jajaran kadua sareng dina jajaran kaopat, eta berarti disebut rarakitan. Ya, saterasna ieu aya pancen. Mangga ku hideuk ditingali. Ieu nu kahiji aya sisindiran cau naon, cau kulutuk di juru.
bau naon, bau hitut nu di juru. Numutkeun hidup nah ieu teh kalebet rarakitan atanapi sisindiran. Sing tenget ningalina. Terus anu kadua, sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun awak. Sing getol neangan ilmu nu guna dunya akhirat. Mangga ieu ku hidup dianalisis kalebet kanu mana. Nah rarakitan atanapi paparikan. Anu katilu, lamun urang nyieun ager kudu loba nyagulana. Lamun urang hayang pinter kudu getol diajarna. Cik tinggal deui ieu tina contona, tina tulisanana. Nah kalebet paparikan atanapi rarakitan. Hiji deui nu kaopat, cikaracak nenggang batu, laun-laun jadi legok. Sirah botak nyeri huntu, katambah aya nu nyabok. Nah, cik ieu upami tina tulisanana. Nah kalebet paparikan atanapi rarakitan, mangga ku hidap di analisis nya. Dugikeun ka dieu heula pancen lawungan kahiji dina sisindiran insyaallah tepang deui dina lawungan salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum.